melapar ya kan, itu dipaksakan ya oke di orang kan bisa 3 kali gitu. Itu mana nama guys 1 tahun we sekali, 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali. Jadi si tanah itu diberi waktu yang mungkin iya mah memanjakan diri hilas sorangan, tong dipaksa gitu supaya tuh capek lah berenannya main nanti nggak produksi wainya gitu. Lagu menyedihkan Mas Adis teh Citra Skolastika. Anes iya hebatnya masyarakat Sunda kayak kene nu masih ngajaga tradisi gitu ya sampai ke ya lumbung padina sampai ke cukup beberapa tahun ke depan sampai ke gitu gitu. Di mana? Gitu di Cipta Gelar. Oh, di Sukabumi. Nyata. Ya, iya mah hebat ya teman jadi meren tadi cek Isan. Tina kenapa sih bisa bertahan gitu? Si pare itu bisa gabah, si gabah itu bisa bertahan lama di lumbung teh, dileit, dileitnya di bisanya sampai bertahun-tahun gitu barai. Ya karena maraneh nama kan iya teh San. Nya dulur orang anu dicipta gelar mah gitu masyarakat Sunda masih memegang teguh cara tradisional. Maksudnya tina melakpar ya kan itu dipaksakan ya oke di orang kan bisa 3 kali gitu. Itu mana nama guys 1 tahun we sekali,
setahun sekalinya setahun sekali. Jadi si tanah teh diberi waktu yang muntina ieu mah memanjakan diri heula sorangan, tong dipaksa gitu. supaya teu capek lah meureunannya mainna teh ngaproduksi wae nya. Gitu. Maka kualitas berasnya juga bisa bertahan lama. Nya kuat tinggal mah gitu nya. Jeung masih kena memegang teguh model aya serapan tina Sunda wiwitan lah gitu. Model ada prosesi gitu. Orang teh semua sebelum tandur teh kudu kumaha. Kayak prosesi heula yang tingali. Kayak tahapan-tahapan sampaikan ke orang ke panen deh itu. Panen ke aya di prosesi gitu mana. Ya eta teh meureunannya anu nya sa model ayeuna urang rek panen meureun aya prosesi heula. Lamun secara di urang-urang di ya ieu mah kan masih kene tradisional gitu nya urang geus kabawa modern gitu Sunda. Ngucap syukur meureunannya prosesi eta teh ngucap syukur ka Gusti Allah meureunna gitu. Lebih kadinya Secara tidak langsung seperti itu. Secara keyakinan. Karena meureun ari menurut amah lain sekedar orang hungkul makhluk hidup. Model orang ayeuna maot kan meureun dina keterangan mah mun urang dina Islam mah kan dikubur gitu nyerap deui jeung alam. Ayeuna urang Allah menyayangi ibarat namanya mun tina keterangan Quran kan gitu. Seluruh alam semesta beserta isinya teh urang isina. Tapi kan alam semesta mah meureun model gunung, lautan, sawah, taneuh lah gitu ya. Eta meureun manehna mah jadi ningalina teh mun urang nganyayangi alam sarua jeung urang nyaah ka Gusti. Sarua jeung urang hargaan anu ngaranna pangeran gitu. Jika KDM kan gitu. Matak manehna ayeuna ngarevitalisasi sungai gitu kan. Galian pokoknya mah nu tadina daerah ieu gunung dipake wisata di jauhkeun deui. Nah eta kudu nyaah ka alam teh kitu meureun. Agi dah hayang sebetulnya ka ditu teh. Da itu mah jadi semacam wisata oge. Nu ku salutna teh nya walaupun ayeuna situasina kampung gitu. Dengan ada prosesi-prosesi adat mereka lah juga suku Baduy gitu ya. Ada tahapan-tahapan anu pantrang gitu. Orang mah kieu teu meunang urang ngaieu alam gitu. Kehidupannya sederhana gitu kan. Tapi mereka tidak meninggalkan oge sisi update teknologi. Sampai ka kitu nya nu dicipta gelar mah sampai mikirkeun listrikna tina solar energi panel surya. Berarti ya untuk teknologi, untuk kemajuan teknologi mah dia tidak menolak berartinya si cipta gelar mah nya. Itu menolak, aya adopsi ayeuna baru itu menolak. Bahkan kan mereka ge punya TV sendiri loh. Kayak saya dicek. Aya cipta gelar TV-na dan itu broadcast di wilayah mereka. Mereka yang mengelola, mereka yang melakukan siaran. Jadi khusus we untuk wilayah cipta gelarnya. Iya, tapi ke orang bisa ditonton. Ya kan, sinyalnan wilayah di Jawa meureunnya bisa. Ya kan model aya sapertos kieu ge nya dulur-dulur urang gitu nya di Baduy lah. Anti Baduy dalam sebenarnya mah anti mah. Kan Baduy dalam mah hampir tidak terjamah gitu. Teknologi terbaru teh gitu. Beda sarang Baduy nu luar. Baduy luar mah kan sudah mulai pegang HP, ada listrik gitu kan. Untuk Baduy dalam mah kan beda. Nah itu mah bener-bener mereka ngaiekeun keotentikan gitu ya. Baduy dalam mah tidak nya urang ecan pernah kadinya ya nggak di mah hanya sekedar hanya baca gitu. Informasi dari orang gitu, ninggalian referensi lah gitu. Kan meureun anu nya kaitan anu video nu tadi nu urangnya bisa nonton tadi
Ya, cipta gelar mah gitu mereka. Jadi unik oge gitu menurut Ama. Karena uniknya teh dari sisi pengetahuan teknologi mereka tidak menampik, itu nolak gitu kieu, diadopsi gitu tanpa meninggalkan hasanah tradisional yang mereka yakini. Ya model tadilah ya nama sampai sistem penyimpanan gabahnya bagus gitu ya. Ya ini lamun di iya mah gitu hanya di secara dibandingkan gitu nya dengan kehidupan Sunda nu modern gitu kurang tinggal nu Sunda nu masih kene tradisional. Bahkan kan anjeunna mah jarang sakit ya, jarang tak karena sakit, tidak ada puskesmas, tidak perlu menteri pertanian tidak perlu ada ya ahli-ahli gitu nya. Ya pernah ya teh cariosan bapak aing ya tapi kan jadi suatu daerah nugus maju teh jika kieu contohna teh gitu, maksudnya maju teh bisa loh tanpa puskesmas tanpa nanaon tapi mana hidupnya tentram gitu, aman gitu, bukan menolak modern bukan gitu. Kan cipta gelar mah tidak menolak kan. Iya tidak menolak Teknologi oge gitu. Yang meureun ayeuna orang kudu bersyukur ya orang mah diurus ku Menteri Pertanian, di aya puskesmasna. Harusnya bisa lebih ya, baik. Harusnya bisa lebih baik gitu. Mereka oge bisa tanpa naon dukungan gitu. Ya salah satu iyalah gitu contoh oge. Mata kelah mun aya milik mah nya baraya Sunda gitu. Ya Nyandong gitu. Hayang apal gitu. Maha ya tradisi ieu kan urang teh meureunnya nya urang mah kan kaum udah ngora lah gitu. Penting orang ngagali sejarah gitu. Ada masih kene tebih tuh pengetahuan ya punten we meureun kabaraya sadayana ieu mah. Ieu mah ngan saukur ngawangkong lah. Ngawangkong artina ngagurui gitu ya. Cuman selingan nu pernah asup informasi kana otak ke urang dilimpahkeun gitu. Supados urang ge meureun nyemutan oge aya loh gitu ya. Sapertos kieu teh gitu. Kan Ama yakin tidak semua orang tahu. Iya, pasti oge. Nya komo meureunnya nyedaena urang tina rakyat Jabar 50 juta teh kan. Berapa persen sih sok aya? Ya matak urang ge bersyukur ya ayeuna dipimpin ku Pak Gubernur gitu nya. Leket pisan kana budayana. Urangnya jadi asa kapacu gitu. Jadi asa kapacu eta. Kurang kaum muda yang menggelorakan identitas budaya lah. Ya mudah-mudahan lah sing aya miliknya yang gara-gara kan itu yang apal. Lah kesugane eta. Tah kitu meureunnya tong hilap di like, komen sareng subscribe channel Baraya.